syukurkeun heula nikmat-nikmat ti beurang anu geus kaalaman ku urang. Tuluy bebeja dek sare teh kanu boga bisi diparengkeun maot keur sare. Kapan aya jampena? Sumrah pasrah heula syukurkeun heula nu aya bakti heula ka Ilahi. Sangakeun kanu ngabdina jaring siang kalayan wengi. Tertib kolot paheula mah paingan. Ayeuna politik kada dipantet. Bata nunutan mending minum susu. Itu tak baheula. Merukana nya kudunya we meureun kaula kudu panjang umur teh kudu kasaksi ta ieu teh mangrupakeun hiji bukti nyaeta bisi pajar ayat-ayat Allah salah. Si horeng maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dina nalika Adam baheula dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah, para malaikat protes nganahakeun ka pangeran, "Naha ya Allah, maka rek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam bakal sipaehan, bakal saling bocorkeun getih." Bukti ayeuna. Jeung pangeran kene ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun jelema. Bukti sakumaha galakna maung di leuweung da daginge wungkur dihakan teh tara ngakadaun sampeu. Tapi jelema daun sampul dihakan, daun-daunan dihakan, bubuahan dihakan, lauk dihakan, daging dihakan, tomboro daging sato, daging jelema si Sumanto. Halo, si Sumanto mangakan daging jelema ge bangkena. Tapi ieu nu leuwih rusak mah nu makanan kesang batur. Duit rakyat dihakanan, duit negara dilegreg, leuwih biadab. Dek dunya kudu kitu. Meres kesang rakyat daek gelempangan dina bangke. Malahan peh dieu nakeun aya awewe nu ngageo-geo bujur geunyeung. Nu ngaharamkeun mah nu itu nu ieu, atuh itu mah nu digeunyeulkeun salah beuki sohor. Nah, ari sieun anu nyekel agama ngageo tina ayat-ayat Allah, nyengsang tina ayat-ayat Allah. Diararatep. Nepi ka kadang-kadang anu make agama, make kedok agama ngagoyangkeun masyarakat sakaligus bisa ngarusak rakyat. Nyaeta politik adu domba make kedok agama. Atuh pepeurieun jelema ngomongna geus sia aing anjing goblok. Atuh monyet-monyet ini mah nu bener. Gusti saha kakasih teh jalu kula kakasih teh ceuk basa Prancis teh mah komo tu tapel. Siapa nama kamu? What's your name? Cemapel? Karna. Juga teh kardus. Di mana? Kaula teh di negara Astina. Oh, Astina. Waras.
dupi kalungguhan kaulah teh adipati hakim geus tetepkeun naon rupa kejadian teu bisa jadi tanpa sabab laras naon margina anjeun ragrag di dieu bari jeung salira garemak sapertos anu ditenggelan batur laras pisan wanara ke dupi salira teh wanara bodas teh aya namian oh aya margi setiap dat aya sifat aya asma jeung afal pangaweuruh wanara nepi ka plebah di moal monyet ahli pasantren mah kitu jelema pel anoman ngaran kaula teh anoman naon anoman ke ite kaula teh kantos maca sejarah Ramayana kapungkur senah ayah hiji perjuangan anu luar biasa nyaeta pikeun ngungkulan kabiadaban kadoliman nyaeta Batara Rama dina mangsa nyerang ka Alengka dugi karubuhna eta urang Alengka sanajan sakumaha gagahna ku Batara Rama margi kenging bantosan ti Waladya Balatam tama ketek ti nagara Wakiskena anu dipimpin ku Prabu Sugriwa ay para pahlawan para senopatina teh diantawisna anoman aya prajurit anu tangguh malihan tiasa ngangkat gunung sagala nah ieu teh anoman eta antara pisan geus aya deui leres anu disaurkeun ku salira teh memang anoman eta kaula teh ieu teh yang anoman leres aduh iya semah kapihatur iya kayak kasih nah kamana karep ulah nyembah salianti ka Allah nya lu kumaha ulah nyembah salianti ka Allah langsungkeun we ka Allah margi teh mangrupikeun tanda-tanda keagungan murah asih Allah taala numawi langsungkeun di mana mangika bunga pek syukuran sujud ka anjeunna di mana pangih jeung rugi sabar tawakal ngeunah ieu mah tapi daseur ku kataji-katajina nguping sejarah Ramayana dugi ka jelema ku cintana kana perjuangan salira dugi ka jalmi teh seueur anu ngadamel patung anoman saatosna di dieun patungna teras disembah eta anu ulah mah disembahna tapi memang deui aya sabagian ulama anu ngaharamkeun teu beunang cenah di imah aya patung naon bae margi cenah malaikat rahmat moal naikeun sumping ka eta bumi di mana eta di bumi aya patung nah aya malaikat sieun ku patung anehnya aya malaikat sieun ku patung teke malaikat gitu murah nah aya malaikat burangan ai sieun naon naon ai sieun teh tina nafsu nya lamun malaikat sieun berarti aya nafsuan pan eueuh jeung sawa kurang diskusi jeung aya atuh lepat panginten eta teh leres ulah disalahkeun nah bisi pasea sabab lamun geus pasea ceuk Allah duana ge nu bener oh eta patung teh ulah disembah
lain semaheun nyieun patung ai bisa apa kapan haram ceuk saha tapi aya haramna sakur nu jadi di dunia aya haram jeung halal contohna we maneh boga gelas gaduh di imah haram nah lamun baledogkeun maka tarang mitoha atawa gelasna meunang mau lamun batu nyaritakeun haram milu kana haram ulah dihalat lawan halal atuh jadi pasea nya we kitu cenah meureun cek alim ulama teh haram wayang teh haram ulah disebutkeun halal ulah pasea nah bener da wayang mah haram nah pecakan leg-leg namun teu melag nanti korong eta ai Islam teh jemar atuh ulah kurung batok hirup teh sarua jeung nemongkeun ka belegugan teh ulah sok teh maneh matung teh naon ngajentul digawe embung ibadah henteu nyatu beuki moal datang malaikat teh moal kadu kitu mah eta maksudna oge ai maneh bisa jieun patung mah tuluy patung teh dijual sanggeusna dijual pake maraban anak pamajikan anak teh disakolahkeun tu dipasantrenkeun ladang tina patung nepi ka budak jadi soleh alus arahkeun atuh pangna agama dibikeun ka maneh oge supaya mikir cing agama dibikeun ka monyet ai yang kuning ati mana panaya ge monyet sehingga belum ka era we menyai monyet becus ai jelema otakna dibatas sama tinya ai batur geus nyieun doser geus nyieun kapal ai sia ngan ukur pasea we dina ayat seuri aing merebutkeun tulisan bid'ah soheh doib genti ngaran teh si soheh we jeung si doib indungna ngaranna genti kudolala aduh jeung ulah aya gambar jelema ulah nah kumaha teh ibadah ka Allah di mana urang ngadengikeun jelema ulah nempok jelemana hartina urang ngagambar ka jelemana sabab naon sabab lamun urang nempok jelemana henteu ngadengikeun perkarana bakal kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep lamun kapiheulaan ku ngewa kaeta jelema sanajan eta ngomongna bener napak dina ayat-ayat Allah moal ditarima ku maneh da ngewa teh eta a priori teh sabalikna resep kaeta jelema sanajan ayatna ngacapruk dalilna ka mana karep da resep ka jelemana digugu jadi tong borok kana beungeutna kana golonganana ge ulah ditempo golonganana dumeh itu Persis dumeh itu NU Muhammadiyah ulah dengekeun perkara nu dicaritakeunna jadi we bebas hirup teh ka golongan itu ka golongan ieu ge abus jeung nyaah deui da dulur urang hungkul eta jadi moal boga musuh tah nu mata ulah musyrik ceuk Allah ai musyrik teh mangeran salian ti ka Allah talamun maneh ayeuna dumeh itu golonganna Persis urang ti NU wah tong didengekeun Persis tah eta maneh hartina mangeran ka golongan lain mangeran ka Allah musyrik sia atawa urang agama Islam batur lain urang ngewa ka jelema eta teh lain Islam mangeran ka Islam sia lain mangeran ka Allah ai batur lamun teh mah batur make agama Hindu ai itu teh jelema menang saha
menang Allah kah mata Allah mangeran grepe lamun mangeran kalau bakanya tak jelema eta pangna ku Allah dibeda-bedakeun rupa dibeda-bedakeun tempat dibeda-bedakeun ngaran dibeda-bedakeun agama supaya maneh nyararabung saling bejaan saling papatahan ku cara welas jeung asih oh gitu ayo terparasea dibeda-bedakeun teh goblok teh leuwih ti goblok tah eta ya jemar Islam ayo inna dinna indallahil Islam agama nu dipikaridho ku Allah Islam naon artina Islam naon sumerah lahaula tong borok make jeung Allah deuleu babah butuheun da kitu kumaha gelapet percakapan maneh teh jujur bener sopan santun ramah tamah tara basilat butuheun babah ge agama sanajan agama Kristen ceuk urang teh meureun si anu kaluarkeun tah entong teh budak teh jujur ceuk babah tah oh nya butuheun cacak manehna teh konghusu salamet jika mana-mana kira numatak mangeran kudu ka Allah oke aya jelema nu mangeran kana Quran kumaha aya nu teu bisa maca Quran pika geuleuh oh coba lamun mangeran ka Allah teueuh teuing eta jelema teu bisa maca Quran rek disampurkeun dek di bejaan ku cara welas asih numatak di dieu teh mong ciri na manusia teh nyaeta anu daek ngawurukan jeung daek diwurukan lamun teu kitu ceuk Allah laleur numatak kiwari modarna di mana we geura we kawas laleur aya nu ditepak aya nu dijejeg aya nu dilem uluh nya aya nu diracun mubadir pan kaituna anu gitu paehna ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa cicing di alam marakayangan salila sebut riwa itu nepi ka jero monyet ya leres nu batak lamun dek beragama kudu tauhid lamun teu tauhid teu jadi eta si goreng tauhid nya ceuk nyana lain ceuk lain leres gitu kasih